hal ieu mah. Mangga siapkeun adu anggra. Istiadan kiaman salaman. Assalamualaikum. Narunkan marangga. Waalaikumsalam barudak, lain mangga. Buku kieu bet tu punten. Ya assalamualaikum. Guru teh lalieur ieu mah. Teuleun hutang ti si Abah. Sok-sok baca salam. Cak asup teu urang musuh rek ngajar yo. Oh, pantesan aya si Pak Kodir. Rek naon ka kelas dieu? Ieu mah kelas urang, wilayah urang, tiba heula ge anu urang. Rek ngajak ribut, ngajak tanding. Kumaha jiga bakal pirang ya. Biasanya tidak kejaran ka kepala nanti keuleuh ngan pedah BW Persim. Jadi yang bisa tuh si Kodir musuh Paraden Indonesia. Persib. Paraden Persib, 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 Paraden Persib. Tuh, urang loba bobotoh. Wah, nih ka urang. Alah Paraden kena cintana ditolak aku berupaya. Neng mana teh eta urusan hate, sok-sok wani ka urang. Wani-wani wae, ayo atuh ngajak mah. Ih, da mah henteu, kudu heureuy. Nya, Bro. Allah, nya kali 20 heuh ini macam apa? Lemah. Janten pada naon ka dieu teh, da ieu mah jadwal abi. Naon urang mah erek dulu ngalewat tuh ku barudak dikunci tuh pantau ku barudak jahanam lah. Oh, mangga tuh. Ya tuh Pak. Oh, Kenalan euy. ieu kenalan si Kodir memang abis asup. Eta namanya tamat di suara. Oh iya, teu ingat tuh. Dan juga nama suara si Kodir. Kodir. Dasar barudak jahanam. Sahanya guru nate ieu teh tuh. Pokok urangnya ketan. Ada garis Paraden dah. Jadi we kebulangan. Sok ka ina absen heula lah. Ahmad, Kadir. Gopar. Kurang. Oh, maneh Gopar kerteh kurangnya maneh ngalilakeun deui. Entah ya, tukar ke ngegeron sekali mending ngegas. Aduh, ngeuran teh hangeuk nyebutkeun ge. Leho. Liho, Pak, liho, lain leho, liho. Ah, dan di dieu lagi make jadi we leho mun ku i kakara liho. Langsung we lah. Oh, yet. Aduh, kesiangan si mama ini jangan ngamit teuing. Tadi kunci Ya mama aja itu sih. Oh iya. Ari kan cek makat sangar gitu. Ari adina kan lu ya lah ya. Kami buka. Siap. Kau berangan. Ayo. Jangan pegang aku jijik. Oyek, kenapa kabarangan? Itu tuh nasi mama yang mengalami. Salah telepon nih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Iya sareng-sarengnya. Iya sareng abi memana oyet. Pepujiannya anak kami matong dicarekan. Kaberangan mah biasa. Guru lagi sok kaberangan. Dan anak kami mah kudu dahar heula. Lamun teu dahar masuk gering. Gitu. Pepujiannya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ayo bismillah heula, urang ge guru. Anak-anak, sekarang kita membuat surat pribadi. Ibu kasih waktu dalam 30 menit. Bosan surat mulu. Cetek.
mamah tersayang, naikin bekal aku. Lah, udah sepakat. Si Aceng Aku cinta sama Aceng. Bikin surat buat Aceng Untuk Acengku yang tersayang, aku cinta sama kamu. Bye dari bidadari surga, Cibaidah. Kabu guru we. Tuk buruk cetek wassalam. Untuk kamu kekasih pujaanku, aku sayang padamu. Baik, pemuja hatimu. Ya anak-anak, sekarang waktunya istirahat. Silakan kumpulkan. Ya guru. Ya bu. Aku sudah bosan dengan atom ini ya bu. Kalah sarare. Sok udangkeun sari. Ayeuna waktuna istirahat. Bapak Unti Payun ya. Assalamualaikum. Madam Sarare. Puas bukan salah sore wae. Waktu istirahat, sok kelaluan. Pak Kodir. Abi ti payun ya, Pak. Kodir. Tanya teh. Tuh. Surat cinta tadi buruk. Tuh, Pak. Musi oyet Pak bacakeun musi oyet. Mana mah bisa kejang-kejang eta Wah, mah. bapak mau kerja euy. Hai. Biar kamu, aduh. Hei, mantap. Untuk kamu kekasih pujaanku. Mantap. Aku sayangmu. Baik pemuja hati. Bisa babain sama bapak. Mari si cok wani lah. Mantap. Ai jerewannya. Bang Odi. Di mana? Aduh, bejaan bapak kumaha carana jangan deket anak. Pasti surat tadi. Salah satu pangieunkeun atuh. Dia yang boga pulpen. Nah, aku di nabang. Euy untuk bawa heula atuh. Bawa aja. Kencang dia buru. Kencang oyet. Laku buru. Oyet, oyet. Yuk kucing rata. Ayo, kasih tuh. Aduh. Aku sayang padamu, buru. Iya. Sun ku mas aceng we. Sih. Ih, alus oge maneh teh. Aceng. Ketika murid kelas A nya barelat. Kodir, ima pasti jatuh cinta buru ka Pak Kodir. Yo, engke lamun mikeun nanya pas buru keur ngajar. Ame kita buru teh disaksian kapan eta teh pas sadaya murid. Sadaya murid. Oh, gitu atuh. Ini merek tingkeuman heula. Tutupan lah Pak Kodir. Maretan dulu jangan lupa. Kodir. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar puisi. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Odi. Bu, iya Bu, cerah tadinya. Apa ini teh, Pak? Sok-sok we baca ayeuna. Aku juga sayang kamu, dari Kodir. Maksudnya apa, Pak? Pak Ibu anu masih anti payun sok baca pengkerna. Oh, ini mah bukan dari saya, Pak. Mungkin jatuh. Terus satu ti saha, Bu? Siap ya, Pak. Jangan kaget. Tuh, Dede. Hai.